Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dina dinten ieu, dinten Sabtu kaping 20 genep September 2025, dina suratun Nahli ayat ka 30 genepna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna, walaqad jeung sanyana sesungguhnya, ba'asna geus ngahudangkeun kami atawa geus ngutus kami ka pirang-pirang rasul fi kulli umatin di saban-saban umat atawa saban-saban negara, rasulan saurang rasul. Jadi tinggal pitan Nabi Adam di Kangjeng Nabi Muhammad anu jumlahna 213 rasul, 240.000 nabi, sadayana sami tugasna teh teu aya bentena. Naon tugasna rasul teh? Ani budullaha kana yen sanyana kudu ibadah anjeun Allah ka Gusti Allah. Jadi eta sadana oge tugas rasul mah kudu nyembah Allah, ulah ngamusyrikeun Allah subhanahu wa ta'ala. Ani budullah ta eta tugas rasul mah kana yen sanyana kudu a'budu kudu ibadah anjeun Allah ka Gusti Allah. Saterasna wajtanibu jeung kudu ngajauhan anjeun at-taguta kana togut. Naon togut teh? Berhala, patung, batu anu sok disembah, kadang tatangkalan badag oge disembah, tah tatangkalan gunung oge bisa jadi togut lamun disembah mah. Kalayan aya deui nu nyembah ka Nyi Roro Kidul, ka laut mawa sasajen, eta teh togut sadayana oge teu kengeng. Balad setan teu kengeng dipuja-puja komo disembah. Jadi musyrik tungtung nama. Wastanibu jauhan eta sadayana togut kana pirang-pirang togut. Saterasna faminhu mangka aya sapalihna ti maranehanana jalma-jalma, man hada aya jalma anu kengeng hidayah, Allahu ti Gusti Allah, aya seueur nu kengeng hidayah teh jalma teh. Wa minhum jeung aya ti sapalihna hum itu jalma-jalma, man haqqat alaihi itu jalma haqqat aya kapastian alaihi ka itu jalma-jalma dzalalatun nyaeta kesesatan. Jadi eta nu jalma sesat teh nu kotor hatena, nu selalu berbuat maksiat, teu tiasa digeunggeureurkeun hese kana maksiatna resep pisan. Jadi bejat durjana tetep eta mah moal kengeng hidayah nu puguh mah meunang dolalah atawa kesesatan. Saterasna fasyiru mangka kudu lempang anjeun berjalan piknik init-initan kana pesawat, ada kana laut, ada kana mana wae fil ardi di muka bumi. Tinggal itu dimadain saleh dihijaj, bekas peninggalan kapungkur dihancurkeun ku Allah. Tingali di Suria di negeri Sodom, tingali di Mesir Firaun, tingali di Baharul Mayit tintah mentasna Nabi Musa. Pangduru mangka sok perhatikeun eta kajadian-kajadian di anu ti payun, kaifa kumaha kana bukti akibatna al mukadzibina jalma-jalma anu mendustakan agama, anu ngabohongkeun kada kebenaran Allah. Ta akibatna teh eta kedah ditingali supaya urang kengeng keimanan, kengeng hidayah, kalayan percaya yen zaman harita teh tos aya peringatan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Saterasna ing tahris jeung lamun anjeun selalu berharap, tahris berharap naon? Kangjeng Rasul teh selalu berharap ala hudahum kana yen maranehna meunang pituduh ti Allah, pikeun maranehnana umat Kangjeng Rasul anu masih keneh ngabangkang. Saur Allah, fa innallaha mangka sanyana ari Gusti Allah wungkul anu ngagaduhan hidayah. La yahdi moal meunang hidayah
mayudillu ka jalma-jalma anu disesatkeun margi eta jelema tos kotor hatena wa malahum jeung teu aya lahum pikeun itu jalma-jalma min nasirina ti saurang oge nu bisa nulungan baik itu di dunia ataupun di akhirat. Lamun teu percaya ka Allah ngadustakeun kana agama bari pembangkang terus-terusan karena kebenaran teu aya nu bisa nulungan di dunia sok komo di akhirat. Jadi urang sadayana kedah percaya yen nu bakal bisa nulungan teh Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegasna Kangjeng Nabi Muhammad nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna dinten ieu sakalimah dua kalimah insyaallah. Dinten Senin petebang deui dina surat anu salajengna dina waktos anu sami kalayan insyaallah urang sadaya dipaparin sehat beri panjang yuswa tiasa taat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.